Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama saya Iqbal di Kayas Bahasa Sunda. Alhamdulillahnya sadayana nutos ngandangu karya sastra ieu. Mudah-mudahan bisa ngahibur sadayana. Oke? Geus tong lila deui opening nama. Episode ayeuna nyaeta episode pertama anu hoyong ngabahas ngeunaan carita babat nyaeta Sangkuriang nu dimana cenah mah ieu teh cikal bakal ayana Gunung Tangkuban Parahu nu aya di Bandung, Jawa Barat. Nya kitu eta carita Sangkuriang teh cikal bakal Gunung Tangkuban Parahu. Urang mah asa teu percaya karena eta carita teh sabab kan kabeh nu aya di dunia ieu teh diciptakeun ku Gusti Agungnya. Bener euy. Nya atuh kan abdi teh tos nyarios di awal. Carita ieu teh nyaeta carita tema babat anu nyaritakeun carita turun temurun di zaman baheula. Oh gitu. Jadi ieu mah ngan carita nu teu jelas asal-usulna, kita oge meuni teu apalnya. Atuh hampura Geus tong lila deui, ayo langsung ka caritana. Hiji carita aya sapasang dewa jeung dewi diusir di kayangan kusabab ngalakukeun kasalahan. Dewa eta dikutuk jadi anjing nu ngaranna Tumang. Terus nu jadi dewi dikutuk jadi babi. Manehna turun ka bumi. Ieu carita aya Raja Pasundan nyaeta Raja Sungging Perbangkara nu keur ngaburu di leuweung. Di leuweung raja ieu teh miceun cai mani nu ditampung dina batok kalapa. Kalemula. Nah eta miceun cai mani di batok kalapa kan bisa di tanah lain atau di pohon. Teuing atuh tanyakeun ka rajana. Di leuweung raja ieu miceun cai mani nu ditampung dina batok kalapa. Naon diulang sih? Serius kalau baheureuy. Oke. Terus dewi nu dikutuk jadi babi keur kahausan di leuweung. Tak apal babi eta teh manggihan batok cai kalapa nu aya cai manina. Diinum we ku babi eta teh. Cukup silila babi eta teh nginum terus hamil ngalahirkeun orok anu geulis. Nah, babi bisa ngalahirkeun orok. Kan emang babi mah bisa ngalahirkeun. Ya kan orok. Geus bae we tuh. Da ieu mah caritana emang ti dituna. Terus geus kitu orok eta teh kapanggih ku Raja Sungging Perbangkara. Tuluy we dibawa ka istana. Orok anu geulis eta dibere ngaran Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh jadi gadis anu geulis anu direbutkeun ku raja-raja di istana. Dayang Sumbi tuluy weh ngasingkeun diri ka leuweung dibaturan ku anjing nu ngaranna Tumang. Di leuweung Dayang Sumbi ngajait kain tenun. Tuluy kain eta labuh ka handap balai-balai. Ku sabab hoream Dayang Sumbi ngomong teu dipikir heula. Anjeunna janji cenah. Barang saha anu manggihan eta kain, lamun anu manggihana lalaki bakal dijadikeun suami. Lamun anu manggihana awewe bakal dijadikeun dulur. Kusabab omonganna teu dipikir heula, kain eta kapanggih ku anjing jalu nyaeta si Tumang. Akibatna Dayang Sumbi kudu minuhan janjina nyaeta kawin jeung anjing nu ngaranna Tumang. Kalemula. Nah, kawin jeung anjing kan eta bisa lain manusia jeung anjing mah. Kan si Dayang Sumbi teh geus ngomong cenah dina janjina bakal kawin jeung nu lalaki manggihan eta kain. Ayo. Kalemula itu balik ya. Ayo mana apal anjing kata lalaki di mana? Kan geus aya ngaranna Tumang. Tumang teh berarti lalaki. Geus lanjut di. Di bulan purnama ieu si Tumang teh langsung ngarubah wujudna. Di dieu ngarubah wujudna jadi lalaki anu kasep. Oh iya. Lalaki itu kan dewa nu turun tadi di bumi. Oh gitu. Dayang Sumbi akhirna ngalahirkeun weh orok lalaki anu dibere ngaran Sangkuriang. Naonnya kalanjutan caritana? Oh deui euy. Atuh, rame-rame ya. Mun kitu maneh mah kerasep-resep malah poho caritana. Kumaha sih? Bal kumaha sih rame-rame oge. Balik pisan. Aduh hampura euy. Engke kan aya part 2-na. Urang lanjut di part 2 acara podcast Kayas Sunda. Tong hilapnya acara podcast Sunda. Atur nuhun. Salah. Bye.